Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sabana nyakeun puja uga syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya masih pasihan mang pirang-pirang nikmat sareng karuniana, nikmat iman, nikmat Islam oge nikmat aya keneh yuswa kalian sehat walafiat. Urang tiasa hadir di tempat anu mulia ieu raga ibadah wa mahdoh thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana ayeuna ridho sarta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina kajian Kemis kahiji nya kismis, alhamdulillah anu masihan tausiahna nyaeta Bapak Ustadz Isa Ansori selaku Ketua PD Persis Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah anjeunna parantos aya di paeuneuh urang sadaya. Kukituna mangga urang sami-sami paratoskeun kupingkeun naon abdi dibeukeun ku anjeunna supados ngajankeun ilmu ku urang sadaya. Mangga Pak Ustadz dihaturana. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya, jamaah ngemis ilmu, ngaji poe Kemis menang ilmu insyaallah. Anu biasana kajian ngemis ilmu hancana Ustadz Amin Mukhtar kaleresan anjeunna tos sababaraha waktosnya ti kawit Ramadan asana mah teu acan tiasa deui silaturahim sareng urang sadaya. Di luar kesibukan anjeunna sababaraha waktos kapengker sasih kamari anjeunna nembe rengse pisan harita teh, rengse pisan mengikuti kegiatan sidang Dewan Hizbah panginten prayogi rehat. Tahu pami sasih ayeuna alhamdulillah anjeunna mah sehat, namung kaleresan istrina anu nuju kirang sehat. Kamari uih dirawat di rumah sakit, alhamdulillah tos tiasa mulih kabumina, namung masih prayogi waktos kangge istirahat supados tiasa langkung fit. Margina anjeunna Ustadz Amin teu acan tiasa angkatan tebih ngantunkeun istrina. Kalebet panginten agenda anu biasana dina Kemis kahiji safari dakwah Ciamis, Banjar, Tasik dugi ka Enjing sementawis anjeunna di cancel. Urang mudah-mudahan nyuhunkeun ka Allah supados istri anjeunna engal-engal didamangkeun sapertos sabihara-sabihari deui. Para wargi sadaya, Bapak Ibu ikhwatu iman, margi anu ngabadalanana simkuring. Simkuring gaduh hanca. Urang neraskeun kajian tafsir ahkam kitab Rawa'iul Bayan. Nah, ti payun dugi ka mana Bu? Emut keneh? Hilap keneh? Hilap keneh deui.
Nah sasi kamari nutos kalangkung masih ngabahas ngenaan judulna Ibahatut Thayyibat wa Tahrimul Khaba'is. Diwenangkeunana anu sarae jeung diharamkeunana anu arawon. Rujukan ayatna surat Al-Baqarah ayat ke 172 173 ngeunaan bab tuangeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah bahasan terakhir kamari tos lebet kana kajian hukumna. Hukum anu kahiji al hukmul awal hal al muharramu fi ayatil maitah al aklu am al intiba. Naha haramna mayit. Naon mayit teh Bu? Bangga. Nu maot. Sasatoan nu maot nya apa sanes jelema nu maot. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah eta 4 perkara. Nah maksudna 4 rupi tuangeun anu diharamkeun ku Allah. Hiji bangke, anu kadua daging bagong nya Pak. Getih, terus pepencitan anu nalika dipencitna tidak mengatasnamakan Allah. Nah kamari bahasan pertama ngeunaan bab bangke. Innama harrama 'alaikumul maitah. Haramna bangke. Nah aya patarosan apakah yang diharamkan oleh ayat innama harrama 'alaikumul maitah teh nuangna wungkul atanapi kalebet ngamanfaatkeunana. Nah kamari tos dibahasnya. Ya, kumaha emot keneh? Kesimpulanana. Nah jadi kemarin ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan mutlak haram rek nuangna rek ngamanfaatkeun. Nah sanaos teu dituang dimanfaatkeun tetap haram. Ya, sapertos dimanfaatkeun pakai parahap gitu nya teu meunang. Nah ada juga yang berpendapat yang diharamkan itu adalah memakannya saja. Anapun dimanfaatkan saja biteu nya engke kena ka urang tina hasil manfaatna maka itu boleh-boleh saja. Lamun dijualan kumaha Pak? Dijualan jadi para belele tuh. Salajengna al hukmu sani, hukum anu kadua. Ma huwa hukmu al maitati minas samaki wal jarad. Kumaha hukumna bangke lauk jeung simet. Tadomanatil ayatu tahrimal maitati wadam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nah dina ayat ka 173 jelas kandungan eta ayat nguningakeun 4 rupi perkara nu diharamkeun, 4 rupi tuangeun nu diharamkeun nya Bu. Hiji bangke, anu kadua getih, anu katilu daging babi, anu kaopat saton dipencit tidak mengatasnamakan Allah. Wa amal maita fahiya mamata minal hayawani min ghairi qatlin
au maktulan bi ghairi dzakati syar'iyatin. Nu disebut bangke teh naon wae anu maot nu paeh tina sasatoan kalayan teu dipencit, carana teu dipencit. Atawa dipencit mah dipencitnya Pak. Nah, tapi bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Tidak dengan cara menyembelih yang sesuai dengan aturan syar'i. Nah itu. Anu mencit teu syar'i teh kumaha? Nah, siga pokona mah asal potongnya beheungna gitu nya. Tara babaca. Bahkan mencitna oge di sakaliguskeun. Usin. Kahartos ya, nu disebut bangke teh gitunya Bu. Jadi nu disebut bangke teh sasatoan anu paehna sanes lantaran dipencit secara syar'i. Sabab engke sanajan dipencit tapi lamun carana teu syar'i tetep hukumna bangke. Aya nu paeh teh dipencit siga kumaha? Kata berat ti beubeut lagrag kagaleng kurang berapa. Nah upami dina surat Al-Maidah ayat ka-3 hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Teras naon buka dituna wal mun khaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Wal mun khaniqah anu kacekek. Kacekek siga kumaha? Sapi dah kamari sapinya. Ditalian dina tangkal. Dina tihang. Pe kukurilingan. Nepi ka meulit tadina kana beuheung eueuh nu nganyahoankeun. Bae, tah gitu. Al-munkhaniqah. Wal mauqudah atawa katenggel ku saha Pak? Katenggel ku kareta. Bareta tuh ayahnya di mana tuh? Cijengjing. Sapi meuntas katenggel ku kareta. Wal mauqudah wal mutaraddiyah atawa anu lagrag. Lagrag di mana? Wan natihah atawa anu katanduk. Nah itu di antara jenis-jenis atawa sabab-sabab sato bisa paeh salian tidi pencit atawa lagrag tuh ti Cirahong Pak ti bobot ka hanap atawa lagrag ka balong embe lagrag ka hayam lagrag ka balong eueuh nu nganyahoan. Tah itu hukumnya adalah bangke. Wa kana al-arabu fil jahiliyah yastawihuna al-maita
Baheula Pak urang-urang Arab di zaman jahiliyah maranehna ngameunangkeun nuang bangke teh. Jadi sasatoan anu geus pae satungtung can digulung ku bilatung mah. Atawa satungtung can bau gitu. Dagingna masih kene seger gitu, dalam tanda kutip gitu. Maka mereka itu membolehkan sok ditaruang eta teh. Falamma haramahallahu taala jadalu fi dzalika al-mu'minin. Tanalika aya ayat anu ngaharamkeun ngeunaan bangke, maka orang-orang jahiliyah teh ngadebat kaum mukminin. Ceuk urang jahiliyah kieu. La taquluna mimma qatalahullah wa taquluna mimma tadbahuna bi aidikum. Cenah maraneh mah araneh gitu. Sato anu paeh lantaran dipaehan ku Allah teu meunang di dahar. Teu di dalahar gitu. Teu di dalahar, tapi anu dipaehan ku maraneh di dalahar. Kartos Pak. Jadi sato anu dipaehan. Sato anu dipaehan ku Allah teu di dahar, tapi anu dipaehan ku maraneh di dalahar. Naon maksudna sato dipaehan ku Allah Bu? Ya paeh ku. Anu dipaehan ku urang mah eta teh anu dipencit, anu paehna dipaehan ku Allah mah anu dijara di bangke tadi teh dipencit. Aneh cenah anu dipaehan ku maraneh meunang di dahar, anu dipaehan ku Allah teu meunang di dahar. Fa anzalallahu fi suratil an'am, maka Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun pidawuhna dina surat Al-An'am. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Nah ye berkaitan sareng ayat anu nyarioskeun parentah macakeun bismillah asma Allah nalika urang bade pepencitan. Surat Al-An'am ayat kasabaraha Bu? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Ayat 120 hiji. Teta ku Allah dikawitan ti ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Pakulu maka taruang ku aranjeun mimma dzukira smullah alaihi tina naon rupa sato anu nalika diparencitna disarengan ku nyebatkeun asma Allah. In kuntum mu'minin, lamun aranjeun ngaku iman. Wa malakum alla taqulu mimma dzukira smullah alaihi. Kunaon cenah maraneh embung ngadalahar dahareun anu teu disebat nami Allah. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal Allah tegas ngarinci naon rupa dahareun kaasup sasatawan anu diharamkeun. Maksudna nu opat tadinya Pak. Al-maitah wadam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi li ghairillah. Ila mad turirtum ilaih, kecuali lamun memang dina situasi aranjeun nuju darurat. Nah, terus ayat 120 hijina wala taqulu mimma lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafiskun. Jeung aranjeun ulah naruang
sasatoan anu parae lantaran teu dipencit atawa bisa jadi dipencit lam yudkarismullah alaih tapi henteu disebatkeun nami Allah nalika mencit. Naon sababna? Wa innahu lafisqun, sabab eta teh kaasup kafasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liujadilukum, jeung setan-setan teh ngawahyukeun ka wali-walina. Naon ngawahyukeun teh, Bu? Pak. Nah. Setan teh yuhuna ngawahyukeun ila auliyaihim ka wali-walina, tamaksad ngawahyukeun ka wali-walina teh ngaharewoskeun ka balad-baladna. Saha balad-baladna teh? Jelema apa? Taya nu sebut tadi orang-orang jahiliyah teh. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liujadilukum, setan teh ngaharewoskeun ka balad-baladna ti kalangan bangsa manusia harita urang-urang jahiliyah anu musyrik. Liujadilukum pikeun ngadebat aranjeun, mempertanyakeun sikap aranjeun nalika aranjeun nuturkeun kana aturan Allah, teu meunang ngadahar nya sasatoan anu dipencitna henteu nyebat nami Allah, atawa anu dipencit atawa anu maot lantaran henteu dipencit alias bangke. Nah tarasa Allah wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, jeung lamun aranjeun nuturkeun kabiasaan maranehna maka aranjeun ke bakal jadi jalma-jalma anu musyrik. Nah jadi kitu baheula urang-urang jahiliyah lamun aya sato paeh satungtung masih keneh nya seger mah siga lauk meureunnya Pak, siga lauk paeh can bau malah dipasak urang di pais. Nah lamun urang jahiliyah lain lauk sasatoan onta sapi embe satungtung can bau mah di dalahar. Fal maitatu haramun binasil khati. Nah upami haramna bangke Pak, dasar hukumna naon? Nas anu qat'i. Tadi innama harama alaikumul maitah. Wa qad waradat ahaditsun katsirah tufidu takhsis al maitah minha al ahaditsut taliyah. Nah sedengkeun aya dalil-dalil anu ngakhususkeun takhsisul am. Anu ngakhususkeun haramna bangke secara umum ngalangkungan riwayat-riwayat hadis. Jadi upami dina Al-Qur'an Allah nyebatkeun innama harama alaikumul maitah. Jadi bangke mun di hukuman haram dalilna naon? Al-Qur'an. Tapi engke aya nu dikecualikeun. Di antara bangke-bangke sasatoan anu masih keneh dikengingkeun pikeun dituang naon Pak? Ya, lauk sareng simut. Ta eta mah dalilna sanes dina Quran, tapi dina hadis. Nah, kepan aya di antawis fungsi hadis kana Quran teh takhsisul am. Itu ngakhususkeun dalil anu bersifat umum gitu. Hiji qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bidauh Rasulullah dina hadis riwayat Ibnu Majah ngeunaan bab tuangeun. Oke, riwayat Imam Ahmad dina kitab Musnadna. Saur Nabi uhilla lana maitatani wa damani, dihalalkeun pikeun kami dua rupa bangke jeung dua rupa getih. As-samak wal jarod. Nah dua bangke anu dihalalkeun dari sekian banyak bangke-bangke anu hukumna haram teh,
hiji as-samak lauk, anu kadua al jarod simut. Nah sedengkeun damani dua getih anu dihalalkeun naon? Al kabidu wat tihal, ati sareng limpa. Limpa teh naon Pak? Nah itu kita termasuk jenis darah ya, tapi itu dihalalkan. Kunaon dihalalkan? Nah sabab keduanya darah yang tidak mengalir. Nangke aya ayat anu secara jelas nguninggakeun haramna darah teh daman masfuhan, darah anu ngocor. Sabab mungkin aya darah-darah anu aya dina daging sasatoan nya Pak. Nalika eta sato dipencit teh ternyata napel ngahiji jeung daging teu beak. Jadi nalika sato dipencit pan eta teh henteu sadayana getih saatnya Pak. Teu sadayana getih saat dina daging sato nepi ka eueuh getihan sama sekali henteu. Kete aya tina sesa-sesa getih anu masih keneh narapel dina daging teh. Nah. Tamatak anu diharamkeun getih teh getih anu ngocor. Tamatak lamun limpa, lamun ati sok sanajan itu secara substansi masih keneh ada unsur darahnya Pak. Itu mah tidak termasuk yang masfuh. Matak dihalalkeun. Kumaha cenah lamun getih ngocor terus ditamperkeun? Ya, dicitak. Tah eta mah hasil rekayasa jelema nya Pak teu meunang. Sanajan dibentuk siga ati oge. Pan kaya citakan marus teh nya direkayasa mih jiga atinya. Dijieun gambarna bentukna siga ati. Tetep lamun sanes kayak ngadamel Allah mah itu hukumnya haram. Anu kadua pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatuhu. Ngeunaan binatang laut aya hadis panjangnya Pak nyaritakeun bab laut tuh. Ceritana para sahabat sedang berlayar di tengah lautan, kemudian teu menakeun tuangeun atanapi menakan tuangeun anu tiasa dituang teh lauk anu geus jadi bangke. Maka Nabi mengatakan nu namina laut itu at-tahuru ma'uhu, caina suci. Al-hilu maitatuhu, terus bangkena oge halal. Anu katilu aya hadis dina kitab As-Sahihain riwayat Imam Bukhari Muslim katampi ti sahabat Jabir bin Abdillah annahu kharaja ma'a Abi Ubaidah Ibnil Jarrah yatalaqa Iran li Quraisyin. Hiji waktu cenah kami keluar, saur Jabir bin Abdullah, kami keluar sareng Ubaidah bin Jarrah numpak onta bogana urang Quraisy wa zawadna jaroban min tamrin. Nah terus kami angkat akanan hari tateh nyanak bekal sakarung korma. Mun urang mah sakarung beas. Fantolakna ala sahilil bahar. Terus nalika kami nepi ka sisi laut, parafa alana ala sahilil bahar kahya atil katib adkhem. Ujug-ujug di laut teh aya anu mucunghul siga gugunungan anu gede Pak. Jadi ti kajauhan katingal aya teu nu mucunghul siga gugunungan gitu. Fa atainahu fa idza hiya dabbatun tud'a al-anbar.
Nah pas di deketan ku kami ternyata eta teh lain gunung tapi lauk anu ku urang dieu mah disebutna lauk Anbar cenah eta teh. Mun urang mah lauk naon Bu? Nya lauk paus, lauk badag. Jadi anu awakna badag terus huluna oge semu gepeng cenah. Qala Abu Ubaidah maita, saur Abu Ubaidah eta lauk geus pae. Geus jadi bangke. Suma qala bal nahnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad uritum. Fakulu. Nah tapi urang teh pan utusan Rasulullah nya. Urang teh utusan Rasulullah cenah. Jaba urang teh ke darurat ieu teh geus beakeun bekal we. Geus beakeun bekal. Fakulu. Maka sok cenah dalahar. Qala Jabir nguningakeun fa aqamna alai syahran hatta saminan. Nah kami harita duka naon nya Pak? Jabir bin Abdillah sareng Ubaidah bin Jarrah harita diutus ku Nabi dugi ka sisi laut. Teras harita dugi kangendong tadi dinya salami sasasih. Camping urangnya Pak. Nah harita kami cicing dinya sabulan. Sabulan teh nuang naon? Eta we cenah dahar lauk. Hatta saminan nepi ka nambahan kiloan. Nepi ka nambahan kiloan. Wa dzakarul hadis ieu panjang. Qala falama qadimna al-Madinah ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarna dzalika lahu. Nah nalika kami dugi ka Madinah tos we di kalembur maka kuring nepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus nyaritakeun kejadian tadi. Faqala maka saur Rasul huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum fahal ma'akum min lahmihi syai'un patut imunan. Ah eta mah rizki ti Allah. Nah eta mah rizki ti Allah atunya meunang lauk badag kitu nya. Rizki ti Allah. Cik cenah aya keneh teh. Aya keneh teh anu bisa kukuring di dahar. Qala maka Jabir nguningakeun fa arsalna ira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu. Maka kami maparinkeun ka Nabi sabagian tina daging lauk tadi anu geus dibangge teh fa akalahu teras Nabi oge ngiring nuang. Nah eta dalil ngeunaan halalna nya bangke lauk. Lauk unggul apa sarupaning nu aya di laut? Nah upami ningali hadis anu tadi huwa tahuru mauhu alhilu maitatuhu ya, bersih caina suci caina jeung halal bangkena. Nah upami ningali hadis eta mah tidak sebatas lauknya Pak, sarupaning sasatoan nu hirup di laut nah, maka itu hukumnya halal sanajan geus jadi bangke. Nangka aya beberapa pendapat yang memang tidak sepakat semuanya bakal kapendak. Nah teras anu kaopat wa hadisu Ibnu Abi Aufa ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin yakulul jarad. Kuring kantos ngiring perang sareng Nabi dugi ka 7 kali. Kantos ngiring perang sareng Nabi dugi ka 7 kali. Nah harita di tengah suasana peperangan nalika logistiknya tenyekapan saepeun kami menakan simut. Nah ruang simut we. Simutna siga kumaha Pak? Wa qad khassasa jumhurul fuqaha minal ayati maitatul bahri lil ahadis as-sabiqah. Para jumhur Pak mentaksis
mentaksis ayat innama harrama alaikumul maitah, ayat anu ngaharamkeun bangke ditaksis ku hadis-hadis anu tadi, sehingga henteu sadaya bangke hukumna haram. Jadi aya dua bangke anu secara khusus dihalalkeun dituang, sanajan statusna bangke henteu meunang mencit eta teh. Nah, ditaksisna ku hadis-hadis anu tadi. Illa annal hanafiyata haramu atau fiya minas samak wa ahallu ma jazaro indal bahri. Nah kecuali cenah mazhab Hanafi Pak henteu berpendapat bahwa semua bangke ikan atau bangke sasatoa anu di laut teh halal. Nah anu halal mah kumaha, lamun eta bangke teh ayana di jero cai titeuleum gitu. Tapi lamun mucunghul kaluhur ngapung tah maka hukumna haram gitu. Nah anjeunna ngadasarkeun pendapatna dumasar kana hadis ma alqa al bahra aw jazara anhu fakuluhu wa ma mata fihi wa tofan fala takuluhu. Naon wae anu kapanggih ku anjeun tina bangke laut anu aya di jero nya itu fakuluhu sok dalahar. Tapi lamun anu paeh terus ngapung kaluhur fala takuluhu maka teu meunang didahar. Nah ieu hadis oge dikutip ku Abu Bakar Ar-Razi dina kitab tafsir Ahkamil Quran. Nah jadi aya sebagian pendapat mazhab Hanafi anu mengatakan bahwa tidak semua bangkai ikan termasuk bangkai sato laut anu hukumna jadi halal berdasarkan hadis-hadis anu tadi. Jadi kakarek halal teh lamun di jero geus ngapung mah tetep teu meunang. Anu kadua aya oge pengecualian di kalangan mazhab Maliki. Annal malikiyata abahu aklamaitatis samak wa baqiyal jaradu al mayit ala tahrimil maitah li annahu lam yasih fihi indahum syai'. Ta upami mazhab Maliki mah Pak boleh lauk anu geus paeh geus jadi bangke nah gitu boleh dimakan, tidak ada perbedaan pendapat, sepakat. Tapi lamun simet, nah gitu. Tapi lamun simet, anjeuna masih mengharamkan. Naon sababna? Sabab hadis ngeunaan simet cenah eta teh can puguh bener jeung henteu. Tah itu pendapat Malikiyah. Qala Al-Qurtubi, nah teras Imam Al-Qurtubi nyarios kieu. Saha Al-Qurtubi teh Pak? Salah seorang pakar tafsir. Urang mana Al-Qurtubi teh? Urang Spanyol. Baladna saha teh? Cordoba. Qurtubi teh Cordoba. Nah, sore Imam Al-Qurtubi
Wa aktarul fuqaha'i yujizuna akla jami'a dawabil bahri hayyiha wa mayitiha. Kebanyakan ahli fikih mereka membolehkan untuk memakan semua binatang-binatang laut. Nah anu hirup keneh atawa anu geus parai. Wa huwa mazhabu Malik. Ta eta teh mangrupikeun pendapatna Imam Malik. Mazhabna Imam Malik. Wa tawaqqafu ayyajiba fi khinziril ma wa qala antum taquluna khinziron. Nah tapi anjeunna diam tawakuf nalika ditaros ngeunaan kumaha cenah hukumna babi laut. Nah, di laut aya babi. Jadi saur Imam Al-Qurtubi Pak, semua fuqaha, bukan semua, mayoritasnya ahli fikih berpendapat bahwa semua binatang laut itu hukumna halal. Nah anu harirup keneh atawa anu geus paeh jadi bangke. Eta teh mazhab Maliki. Kecuali itu anjeunna nalika ditaros kumaha cenah hukumna urang nuang babi laut. Nah, Imam Malik anjeunna malah naros antum taquluna khinziron mun bahasa urang mah babi. Babi eta teh babi. Qala Ibnul Qasim Ibnul Qasim nyarios wa ana atqihi wala arahu haroman. Ari kuring mah cenah nya kana bagong babi laut mah henteu nya taranya atqihi itu menjaganya. Jadi tidak mau memakannya. Tapi ari ngaharamkeun mah henteu cenah. Jadi ari ngaharamkeun mah henteu. Tapi lamun di titah ngadahar mungkin. Gitu. Ya. Nah jadi kesimpulan kumaha Pak? Apakah semua binatang laut itu halal atau ada yang diharamkan? Tahu pami ngarujukan hadis-hadis umum tadi at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Caina bersih, bangkena halal. Ya. Nu geus jadi bangke wae halal komo masih gane iru. Ya, ari teu beuki mah ulah we nya. Teu beuki. Da urang teu beuki mah moal ngadahar. Ya engke meureun aya tuangan binatang-binatang laut sanajan secara hukum bisa halal tapi ketika dimakan itu bisa ngabahayakeun. Nah engke pertimbangan jeung ilat hukumna lain. Tong di laut nya Pak. Di urang oge sarua nya. Kan lamun ngarujuk kana ayat mah nu diharamkeun naon? Bangke getih daging babi nu dipenjit bukan atas nama Allah. Jadi binatang pas sato anu secara hukum jelas kalau diharamkeun naon? Bagong. Kecuali engke aya riwayat hadis kullu dinabin minas siba wa dimakhlabin minat tair. Setiap manuk anu berkuku tajam atau binatang-binatang yang bertaring. Nah Rasulullah. Jadi Rasulullah kantos ngawagel menyampaikan larangan pikeun nuang sasatoan mun ti kalangan
jenis burung itu adalah yang bercakar tajam, lamun sasatoan yang bertaring, hartosna binatang-binatang buas. Berarti siga naon, Pak? Ari bagong buas teh? Bagong buas teh? Sato nu garalaknya, Pak. Sigana sakit nu garalak? Maung, naon deui? Nah, termasuknya, Pak, termasuk ada yang mengharamkan anjing itu. Walaupun memang tidak sepakatnya. Nah, termasuk ketika larangan yang disampaikan Nabi untuk memakan binatang-binatang yang berkuku tajam, yang bertaring, sebagian ulama menyimpulkan bahwa larangan di situ hukumnya hanya sampai kepada makruh. Daging orai, Pak. Orai buas teh? Buas. Banyak, Pak. Nah, jadi ada yang mengharamkan mutlaknya, Pak. Berdasarkan hadis tadi, aya oge hadis yang menyebutkan setiap binatang yang bertaring, setiap burung yang berkuku tajam itu hanya dihukumi haram yang tidak sampai kepada haram mutlak, hanya sebatas makruh. Kunaon dihukumi makruh? Sababnya Al-Qur'an mung nyebatkeun nu haram teh opat. Tapi lamun anjing di hukuman teu haram, Pak, makruh saja, bade mencit anjing. Sapi ge loba keneh nya. Kelenci ge aya keneh. Lamun ucing kumaha, Pak? Ucing kenging gitu, Pak? Bapak Ibu. Pak, ucingnya ya. Menang teh urang mencit ucing. Ngaliwat eueuh hayam lah mencit ucing we. Ya. Lamun dina tinjauan hukum tidak ada yang mengharamkannya, Pak. Cenah asa kumaha jaba geuleuh kitu nya. Tara biasa. Nah, ari urusan geuleuh mah lain nya, lain haram. Ya, itu. Sapertos sapali Bapak Ibunya aya nu teu resep daging aya nya, Pak? Aya, tapi ketika tidak mau makan itu kan bukan berarti haram. Atau lamun daging oge sebagian daging-daging anu teu lumrahnya, Pak. Kuda menang dituang? Menang. Daging kuda kenging, Pak, dituang? Kenging. Resep teh. Tong daging kudanya, Pak, daging munding weh nya. Kan bagi sebagian anu tara biasa mah sakumaha ngadahar daging munding. Atawa aya jalmi anu teu wasa nuang entog nya. Entog ari hayam malah lumrah panggilnya. Kadang entog atawa kelenci. Marmot itu. Nah, jadi lamun alasannya geuleuh atawa kumaha, nah itu mah tidak berkaitan sareng status hukum. Sapertos kasus bayawaknya, kan ada sebagian sampai sekarang termasuk mazhab Syafi'i pamit telepat, bayawak termasuk di antara jenis makanan binatang yang tidak boleh dimakan dan disimpulkan sebagai binatang yang hidup di dua alamnya, di darat dan di laut. Takunaon aya kesimpulan hukum bahwa binatang yang hidup di dua alam, di darat jeung di laut, teu meunang dituang. Terus siga naon deui pas salian ti bayawak? Kuya atunya. Suike. Naon deui? Nah itu. Alasan binatang-binatang yang hidup di dua alam, di daratan dan di cai, nah itu tidak boleh dimakan. Rujukannya babayawak eta teh.
Rujukannya hadis tentang bayawak itu adab gitu. Nah alasanana naon kapungkur Nabi kantos disuguhan bayawak ku sahabat. Tapi Nabi henteu tenuan. Nah maka disimpulkan oleh sebagian ulama lamun kitu mah berarti bayawak teh teu kenging dituang dan Nabi oge tenuang. Nah padahal nalika Nabi tenuang alasanna naon di lembur kuring matara aya cenah nunyuguhan kieu gitu. Jadi alasanana bukan karena binatang itu diharamkan, tapi lantaran Rasul mah teu senengeun eta. Jadi lamun resep jeung teresep mah itu bukan domain hukumnya, Pak. Eta mah unsur perasaan gitu. Nah jadi ari hukum mah teu bisa ditangtukeun ku rasa. Gitu. Lanjut keneh teh. Al hukmus salis bahasan hukum nu katilu ma hiya dzakatul janin ba'da dzabhi ummihi. Kumaha hukumna binatang nu paeh lantaran aya dina beuteung indungna saenggeus indungna dipencit. Urang mencit sapi nya Pak. Aya anakan. Ya, paeh anakna Pak. Kumaha hukumna? Ikhtalafal ulama fil janin alladzi dubihat ummuhu wa kharaja maitan. Hal yukalu amla. Para ulama berbeda pendapat tentang bayi binatang yang mati pada saat indungna dipencit. Nah eta teh kenging dituang ta anakna teh atawa henteu dan dihukumi sebagai bangke padah maotna henteu dipencit siga indungna. Nah ulama berbeda pendapat. Dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yukalu ila ayakhruja hayyan payuzbahu. Ta upami saur Abu Hanifah mah teu meunang Pak eta anak sapi anu geus paeh nya kecuali cenanya lamun eta anak sapi pas dibedel beuteung indungna hirup keneh terus dipencit tah. Tapi da lamun kitu mah nya Pak moal jadi beda pendapat. Moal jadi beda pendapat tah puguh maotna oge dipencit. Nah kenapa mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak binatang yang mati dalam janin ibunya itu dihukumi sebagai bangke li'annahu maitatun wa qad qala ta'ala innama harrama alaikumul maitah. Sabab eta sato teh bangke Pak. Jadi dihukumi bangke oleh beliau masabab paehna lain lantaran dipencit. Sedangkan dina Al-Qur'an innama harrama alaikumul maitah. Wa dhahaba Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad ila annahu yukal. Nah sedangkan madhab Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad anjeunna berpendapat binatang anaknya, anak binatang itu boleh dimakan. Li annahu muzakka bidakati ummihi. Sabab sato eta dinilai sudah tersembelih. Nah itu. Jadi dianggap dihukumi sudah tersembelih lantaran dipencit indungna. Wastadalu bihadisin. Nah aranjeuna berdalil ngalangkungan hadis.
anu diriwayatkeun ku Imam Abu Daud saur Nabi zakatul janin zakatu ummihi pepencitan budak pepencitan anak sato teh nya disababkeun dipencit indungna. Jadi lamun aya anak sato nu paeh dina beuteung indungna lantaran indungna dipencit maka hukum anak sato eta sanes bangke tapi disaruakeun jeung indungna sebagai binatang yang mati karena disembelih. Jadi kenging dituang. Yeah. Nah terus lamun saur Imam Malik benten deui Pak. Wa qala Malik rahimahullah in tamma khalquhu wa nabata sya'ruhu akala wa illa fala. Lamun geus sampurna penciptaanana terus bulu-buluna geus jaradi gitu. Sok dahar. Tapi lamun can sampurna teu meunang di dahar. Nah, itu. Nah jadi sabab lamun can sampurna mah can jadi can jadi daging, can jadi satonya Pak. Itu sore Imam Malik. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berpendapat innal janina idza kharaja ba'da dzabhi maitan yukalu. Sato anu dikandung ku indungna lamun kaluar dina kaayaan paeh lantaran dipencit indungna yukalu meunang di dahar. Naon sababna? Li'annahu jaro majra al-adwi minal a'daiha. Nah sebab binatang itu dia hidup di dalam perut ibunya itu berdasarkan kehidupan ibunya. Jadi lamun hirup lantaran indungna hirup, lamun paeh oge lantaran indungna paeh. Jadi lamun indungna paeh dipencit maka dihukumi sarua jeung dipencit. Tah kitu saur Imam Al-Qurtubi. Eta ngeunaan status hukum mun aya anak sasatoan anu paeh lantaran indungna dipencit. Tapi lamun hirup mah nya Pak, nah, moal jadi perdebatan. Da pogu hirup. Aya teh anu anakna hirup kena aya teh. Aya kantos itu. Lamun kuateun. Aya anakna hirup. Atau silanya panjang kena gitu moal beres nembe sore jibu 3 al-hukmu salis ke urang lebet al-hukmu rabi al-hukmul khamis al-hukmus sadis al-hukmus sabi' dugi ka 7 bahasan berarti 4 deui bilih dugi ka isa cekap sakitu ulah wakan harusnya dasan beres bisa bahasan anjing. Bapak Ibu ikhwati iman sakitu anu kapihatur mudah-mudahan tiasa janten tambihan ilmu kangge urang sadayana kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahumma khairan katsiran alhamdulillah Pak Ustaz parantos sadaqah ilmu nemeka uningaku urang sadaya tina pembahasan tina masalah halal jeung haramna tina tuangeun sakitu anu jelasna nyandak tina kitab Ruwayul Al-Bayan. Mudah-mudahan ku aya siraman rohani urang nambah ilmu nama amal urang tiap nambah wawasan kanggo ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna pangosan rong kutub doa aku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.